Hah? Tukang sate? Salma ih, budeg. Kan nyaman teh ningali itu si Gote. Cowok idaman teh di sekolah. Ih, naon sih ari marane? Sombong amat teh. Mau kenalan? Udah pada cantik belum? Gote, si Pipit hoyong kenalan. Pipit nu mana? Hah? Kamang Nana, si Pipit hoyong kenalan. Lu nyambung ngomong jeung mana mah? Hah? Nah gini kembung. Geus dah, makan waktu. Ih, sombong amat. Salma ih. Terus atuh Wios, da si Gote na oge teh yang kenalan ka Pipit. Tenang Pit, kurang bantuan. Pit, jigana si Gote geus boga ka Bogo deh. Hanya sih, apa orang kurang gelis? Hayu atuh rek beli sebelak di Cililis mah. Salma! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mam, gue teh lapar ya mam. Karek datang di sekolah, candahar. Ih, ka dapur bagen. Dahar jeung naon mam? Goreng beri. Idi, mami, kitu pisan ka anak teh. Dahar mah kumaha ayana. Teuing lamun maneh geus gawe. Rek dahar jeung naon oge, ku mami dimasakeun. Atuh mam, pan sekolah kene. Tuh si Jaim, sekolah kene geus pinter dagang. Lain saruakeun mam. Pan anak mami nu nyonyok kieu mah. Nanaon oge, insep. Ipak Asep, maneh teh teu gablek. Yang geus. Suka nek jualan dog. Dog di mana maneh? Boga kitu modalna. Dog munding. Nah si kita cameok bae siga ini keur nyoba. Biasa, keur galau sigana mah, indungna pilih kasih. Pilih kasih ka saha? Ka adina atuh, si Gote mah diogo bae, hayanganan wae ge diturutkeun. Nya ih, nah sih mami Gauda di kita sigalin kanan. Buah-buah atuh maneh teh putri yang tertukar. Sabar git. Sigana mah pada main hatara gawe, pagaweana teh ngablu be jeung ngablu. Ilu be buruk. Alah, di mah bae sugan rek jadi anak introvert. Wong kajen be urang bisa nyalu bae manisnya ojah ning kita. Aduh, maneh dit, bogo sugan ka si Gita. Ih, Gita mah teu daek-daek acan jadi nu kadua. Pan maneh teh geus boga si Nur dit. Geus bosen, bobanya si Nur mah ngamuk bae. Maneh na meureun, teu perhatian dit. Boga ka bogoh, teu da siga anggur jeung apel. Di angguran we tara di apelan. Hayang nage strawberry git. Nah, geuning strawberry. Biar aya asam manisna siga kamu. Hei. Ah Didit, gombalan orang oge atuh. Ris, urang mah tenap suka mana mah. Ari hajaan.
Romlah. Anaknya Nendi. Mana anaknya mana? Anak aing ceurik datang-datang di sekolah. Datang ke sekolah cerik. Nah, aku gorowokan ke dia. Nyane Romlah dengikeun. Anaknya ane si Gote cenah teh tadi tual toel ka anak aing. Mal mungkin si Gote anak kesayangan mami mau sabaung gitu. Toel-toel ke anak maneh asa terpercaya. Bodoh amat, nanti si Gotena. Ku aing jewer teng-teng ka ieu mah aing. Sugan si Gote anak aing ucing. Geus ending ane hayang gelut jeung aing. Oke, nu paur. Stop. Kernaon cira ribut? Udah kos gitu anak mami. Sudi aing. Oh, Anda siapa? Wahai mama mulut 2000. Gote sayang, unyu-unyu, kalebet. Aya naon ci mam? Boleh teuing jeleuna sayang enggak. Nah, si Nur ngalamun bae. Hese teh nyuruh Adidit karompok. Beda nahan deh Nur. Atuh, bobogohan teh hoyongna di luar bae. Si Didit nu mana, Nur? Hese ngajelaskeun nama. Sudah, tada bebeja boga kabogoh teh. Kirain mama maneh tetep payu. Si emak ngomong kos gitu ke anak sorangan teh. Suruh ka dia atuh si Diditna. Siga nama si Yunen ku emak. Mah dia teuing. Sieun kunaon ku emak. Sukan rek ngegel. Nur ge teu apal atuh mak. Siga nama pedas emak galak deh. Hei Nur, mama kesel pisan ku si Romlah. Jerom lah. Emang naha mak? Tadi tuh adi mana cerik di toilet ku si Gote. Tanya. Terus si Nunina tengah lawan gitu. Pugu, datang-datang ngerem di kamar. Emang geus disuruh dahar encan. Kade bisi pingsan. Lapar make gemadang. Soal nomor 7 naon nih? Kurang nomor 8 encan nih. Nih, kayak mau mana geus bereskeun soal urangnya. Urang rek bigo heula. Tadi teh rek belajar nih. Duka sama Nuni mah lieur ku si Pipit, ku si Niam, ku si Anggun. Hah, Beli cilok di Agugun. Agugun mah lain tukang cilok nih. Ih si Salma, urang ngomong ka mana dijawab ka mana. Mana tong ka mana-mana atuh, cicing bae di dieu keur kelompok. Mak, urang tadi cerik datang ti sekolah dibebari ku si Gote. Nah, beurit meuli lotre. Ya atuh, urang teh tadi langsung wae lebet ka kamar cerik. Hah? Ih Salma, mana ngadangu teu sih Nuni nyarios naon? Ngadangu. Ngomongin si Salma mah kudu loba pulsa. Bener, mau nyambung. Ih, gawat, kalian teh kerjakeun soalna. Oke guys, soal terakhir. If you blah 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 met at the school, you would find commerce difficult to understand. Then, what the answer? A. Learn. B. Didn't learn. C. Doesn't learn. D. Won't learn. Jawabannya adalah Pusing nih. Hai Malaysia, hai Balikpapan, hai Bandung, hai Jonggol, hai Cihideng Girang, aku lagi sibuk nih. Tuh, lihat teman-teman aku, pada pinter kan? Jangan lupa gip ya. Eta mah gampang jawabanna. Eta mah A. Salma, pinter banget sih. Salma. Budek-budek tapi pintar. Salma sini tuh. Lu kan kok nggak diajakin sih? Gote, erek moal. Erek naon mang? Biasa. Moal mang, sieun. Can ge ngasaan, ku sieun. Pur mang, asaan we ku si mang. Yang geus, isukan lewat di ka dieu. Buan heuh. Pur mang, urang mah teu hayang ka nu garoreng mah. Matak cilaka. Ari maneh apal ge encan. Teu kudu apal. Urang mah hayang jadi jama bener. Teu balik. Si mang nu teu balik. Yang geus, aing rek idit. Edit tadi tuh nyalutak.
Nuni, cicing maneh. Nuni nah sieun, sabarnya, sabar. Nuni sieun. Nah hasi Nuni, gak kuat lihat cowok unyu-unyu ya? Hai Gote unyu-unyu. Bade ka mana? Gote, kumaha tuh si Pipit? Gote atuh ka mana euy nyari rabae. Pit, geura atuh sampeut. Ih, era. Tong era-era. Urang bae geura nya nu mimitiana. Naraon sih hari maraneh teh? Ngaurean we urang. Hei Gote, itu si Pipit kesemsem ka maneh? Nya Gote, karunya ih. Oh, marane teh tas karana ka si Gote. Nuni, lo kemana aja sih? Masa bintang kecil unyu-unyu tuh katingali? Aya deui teu si Neng. Obrolan nu leuwih penting. Mun eueuh, urang indit. Ih, sombong amat. Gote, kenalkeun urang Pipit.